Aduh, lebar ke tempat ya. Aduh, tapi terbengkalai ki. Kalau ada rame atau itu tempatnya. Sugan si Haji, si Haji nggak semal bener, untuk nanti dulu naonnya. Halo. Oh nya, waalaikumsalam ye, sehat ye. Oh nya kan atuh syukur aya sehat mah ye, nu penting mah sehat ya urang teh awak teh nya. Heeh. Heeh. Aya naon atuh Minangka geuning? Nah, pemuka kudu era-era sok aya naon? Aya naon sok? Kunaon? Rek nginjem duit. Eueuh, akang ge eueuh anu teh duh hampura-hampura ieu. Akur ekonomi teu keur sulit akang ge sabaraha poe ieu teh sabaraha poe, sabaraha bulan akang ge teu gawe teh mah tukang geus. Keun sing sabar. Eueuh wayahna. Heeh. Lain teh nulung mah. Ai eueuh. Da aya duit mah tara kongkorong dalin hayam atuh. Heeh. Nya wayahna hampura nya. Keun sing salabar. Da kabeh ekonomi keur kieu teh ieu. Kabeh ieu teh urang teh. Kumaha? Teuing atuh solusina da akang oge da bingung ieu ge. Heeh keripu akang oge teuing kudu kumaha ieu teh solusina. Heeh. Nya aya kukeuk ke ari ayi bejaan kumaha. Boga atuh ari keukeuh mah yeuh. Ari keukeuh mah sugan ieu mah sugan ieu. Heeh. Yeuh. Apal aya sabun anu merek ekonomi? Apal. Apal mie anu merek sukses? Apal. Tah hijikeun. Sabun ekonomi jeung mie anu merek sukses. Sok dahar ku ayi geura. Insyaallah ekonomi ayi sukses sok ajaran. Heeh, sok. Sok. Ku aing jelema kitu mah. Heuh da. Di bejaan hae we keukeuh wae teh. Engnya wae. Kumaha ieu? Bade dicobian. Nya sok. Mudah-mudahan ya nya ekonomi sing sukses aya nya. Ku berkat eta sabun ekonomi jeung mie sukses ieu nya. Heeh, sok.